Ayo dulur saagama orang teh kerang terakwa sing caket kanu kawasa ulah ngagugulung dosa mun hirup ti alam dunya orang teh kudu rumasa didamel kunu kawasa sok lakonan parentahna jauhan laranganana ame hirup orang bagja hirup moal salawasna ngan saukur pangumbara ulah sok nyianan dosa bisi orang menang murka ti Gusti Allah Ta'ala akhirna orang cilaka mun hirup hayang maslahat buru-buru orang tobat sing daek milam pas salat kade aya nu kaliwat lamun hirup hayang berkah sing daek kana ibadah sanajan hawana wegah lakonan masing marana dibarengan jang sedekah tinggal mah laku lampahna bising cicing dina salah sok robah kana ibadah ulah sok ngomongkeun batur sok ukur badan sakujur boga amal orang telapul ku sabab nganyerikeun batur orang kudu loba syukur ulah sok loba takabur ngarah piresepen batur dijauhkeun tina kupur ibadah tong lalawara sok amalkeun sareng ilmuna tuh tinggal para ulama ibadah kanu kawasa Allah teh maha kawasa Allah teh maha uninga di dunia jeung akhiratna kumaha akhlak urangna hatur nuhun sadayana tos nguping ieuna doman dina channel Nusim Kuring mugia janten pepeling